Al-Quran dibacakan kumanehana soal riba tapi nyana nu bolak balik bae ka bank kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna di akhir engkecak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Quranul Karim nu hebat istimewa tapi ternyata ngan sakadar datang ka tikoro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu yakna teu make loba baksana qori hafizul Quran ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Quran tetapi teu make kana Al-Quranul Karim. Masya Allah Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni ya Hurqus bin Zuhair idil ya Rasulullah adil atuh aya babagi teh Masya Allah wah ka Kangjeng wa may adil di dalam adil sahatun bisa adil lamun kula teh adil iyalah orang-orang munafik seperti kos bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib Fathul Muin Watul Wahab terus dan lain-lain sebagainya tapi kumanehanana dirumpak ye kreditan anu dua harga haram Quran geus ngajelaskeun hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih tapi horenganan nyana malah nu boga sorum ni kumaha ieu gara-gara ieu Hurqus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sayyidina Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wahai ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dia pembaca Al-Quran pembaca kitab sakadar duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Quranul Karim ya Gusti Allah ma'agu urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah salam ayeuna ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Quran pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikoro teu liwat ti tikoro yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur lembur mana lembur abdi lembur naon dia Kanjeng Nabi ge make dia antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi hampura Gusti Rasul iya mah si orang mana tah bebeja kan atuh kudu dibeja aja Kanjeng Nabi kayak kuaing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami minta gempa minta angin tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir lipstick je urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul awewe di majelis taklim awewe di ditu eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji gara-gara nama aya ustazah milu ngaji di zaman abad teh kula mah milu bae di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret kabelah dia nanti kata diulah datang ke kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona geus ulah ngararaji sama aing mah bari lalaki bae lah bikang mah geus tanggung ka neraka geus aduh urang lalaki itu Allah ulah mundak jaga hati-hati yes lamun aya awe perem ya perem kotok minimal lah tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki nu di sakolahan mah awewe lalaki sanajan pondok pesantren modern tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik nu kumaha
kumaha ayat hijab geus jelas ulah deuleu tah iya hayu kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia urang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslimat geunaheun kan urang wajib salat wajib berjamaah Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah nyaoting nyanana berjamaah nyaon teh penting aya perda sakitu ge geus kemajuan teh lumayan masyaallah iya munafik mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yalmizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad ai bukan anu nyelanya cimaki ka anjeun Muhammad pikis sedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang ghanimah tentang zakat di antara eta tadi Urkus bin Zubair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh bahkan fainutum manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa wa illam yutau minha di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia bae ieu tah ayatna fa in utu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti hadap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah solidarna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema tapi wa ilam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idza hum yaskatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit teh tah munafik tah jelema nu kos karar itu munafik mah kos kitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeketan jeung pamarentah manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyeun proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal embalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat ya memang si bapana ge hebat wis mau duana lantaran proposalna turun aduh mata kiai dek kumaha munafikna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor iya wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh masyaallah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah kuari sok kaundang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud masyaallah karim ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia baheulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu
dunia hina kunaon dipake kahayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang. Sia teh bisa maca Al-Qur'an, sia teh bisa maca kitab, sia teh bisa maca tafsir, sia teh bisa maca Bukhari. Itu mulia lain lalagaan teu sembarangan jelema dititipan kos kitu. Atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina. Dunia mah tu lain pake neangan diteanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim. Quran mah tu jang neangan sorga, kunaon pake neangan sicil dunia. Goblok sia, tolol sia, goblok sia, tolol, bolon sia awak. Pecit sia ku aing. Kurang tegas ngaji tauhid, dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum. Allah tegas matikeun kana rezeki jeung ajal. Dina Al-Qur'an lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge. Kuda, sapi, munding, domba, hayam. Kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rezeki hirup. Rezeki pasep atuh komo urang. Cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna. Haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk surat teh kieu. Zaid, Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami. Saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya. Tanda tangan sekian Zaki Iskandar. Oh, baca. Wah, bunga. Bebeja ka pamajikan tah. Geus urang mah pokona mah heheotan. Kunaon tah sebulan 3 juta geus bulan 30 3 juta belanan tah sebulan 3 juta urang tah. Geus urang mah geus nikmat anu nanggung jawab urang mah geus. Geus pokona hikmat, percaya, lain percaya deui geus jana mah tilok. Naon kitu ngatilok mah hiwal, asal geus tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres. Heuh nya, heuh. Mantep. Geus.